Eyang mah ponok kan didikeunnya nafsiyah tetep tina tepan dat sifat teu kenal esot. Salbiyah sifat paranti miceun perkara anu teu pantes. Ma'ani bukti teu meunang. Ma'nawiyah netepkeun ma'ani dina dat. Ponok sakitu. Nafsiyah tetep tina tepan. Jadi si wujud teh, si sifat wujud teh tetep tina tepan. Salbiyah sifat paranti miceun perkara anu teu pantes di nu ngadam. Ma'ani bukti teu meunang. Ma'nawiyah netepkeun ma'ani dina dat. Disingkatkeun ku eyang teh napakeun, ngabuktikeun, netepkeun. Napakeun mah salbiyah, ngabuktikeun mah ma'ani, netepkeun ma'nawiyah.